Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa afhamana fahma ulama'ihil mutarasyihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrari amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadayana rasa al-mukarramun para asatidil kiram, pun guru, pun sepuh, alhamdulillah angkus menabung kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemuliaan al-mukarramun para guru orang diabadikan ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kekakantun kasadayana masyarakat, pengunjung, pengawasan di tiap-tiap ampihan. Alhamdulillah dinadangat kesempatan ieu dikersakkeun ku Allah tiasa kempel dina barokah anu mulia. Mudah-mudahan sadayana dipabarian taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala, nurut kana perintah Allah, nyingkiran kana cegahanana, sehingga bisa ngarobah akhlak-akhlak budi pekerti, baik akhlak ka Allah maupun akhlak ka sesama manusia, amin ya rabbal alamin. Karena hayang salamet di dunia, hayang salamet di akhirat, nawakukeun urang bagus akhlaknya. Saduanana akhlak ka Allah, akhlak ka sesama manusia. Bagus bae akhlak ka manusia, ceuk paribasana ulah kang kanu karolot, ulah kang kanu luhureun, imanehanana kaburak leutik oge bedus wara. Adab-adabanana nya pun-punanana, tapi akhlak ka Allah nurus tunyung. Teu daek ngaji-ngaji acan nya, tedek ibadah ka Allah, eta tetep sanksi jaga di akhirat moal aya salamet. Sabalikna nya kitu deui, bagus akhlak ka Allah, ceuk paribasana ibadah dadas tarang dadas tuur, ngabeakeun beurang jeung peuting, tapi akhlak ka sesama manusia nurus tunyung nya, disebeleun, dijengkeleun, terutama akhlak anu jadi indung bapa ka guru-guru, ieu tetep moal salamet dunia jeung akhirat. Alhamdulillah sadayana cicing dina arena pengajian tujuanana teu aya liat, iwal sajabi ti urang hayang boga ilmu anu pikeun ngasahkeun kana ibadah urang, hayang ningkat akhlak urang, baik akhlak ka Allah atau akhlak ka sesama manusia. Mudah-mudahan Allah ditingkatkan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tasyukur ke Allah Subhanahu wa taala dengan inayah fadl Allah, urang biasa dirodatkeun ku Allah tengkel dina haflah mubarakah anu mulia, sehingga jisim kuring dijiga teu sangka nya teh kumpul jeung anu marulia, tapi ku ayana aya pertulungan ti Allah, fadl ti Allah. Alhamdulillah biasa redejengan anu teu aya lian disengaja ku sim kuring adi eta lain rek ngaji, lain rek magahan, gede nama hayang silaturahmi sareng anu marulia.
sareng para sepuh al mukarram sadayana nya jang ngaji mah cukup di dieu oge nya gamblang tadi geus dicarikoskeun dina mobil cacahan bae wara naringkatna di Binuangen di Cikareo Yai alhamdulillah tos mapan. Jadi simkuring datang tadi nyakolot bangkot ngeus kadalawarsa bari basana. Jadi kadi mah tahsilul hasil. Sebab tahsilul hasil teu aya nu disengaja ku simkuring eueuh dian jual silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ieu aya hasil aya barokah. Amin. Sehingga nambahan panjang umur, nambahan sehat badan, sehat pemikiran, nambahan rezeki anu halal guna pikeun ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sadayana pengunjung pengaosan tim kuring dongkapna ka dieu. Nya nu kadua da aya lian jual nyuhunkeun doana mudah-mudahan ieu sim kuring wallah dipasihan panjang umur anu barokah dibere kesehatan rohani sinareng jasmanina nih serta mudah-mudahan sim kuring Allah selalu diberi kemenangan dina segala langkah perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar khususna nahi mungkar amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sadayana sakumaha tadi nah panitia MC sok biasa ngaos saurang-saurang kayaknya sajudul disangka ku abi mah bareng-bareng gitunya seperti fikih diajeula terus tauhid terus alaq adar samampuhna tasawuf orenganan ieu mah lamun fikih nyaritakeun fikih gitunya lamun tauhid atau penting eta unggul tauhid lamun kitab anu patali kana hate tasawuf ngungkul nyaritakeun tasawuf dina wengi ieu sim kuring sok saladan bari kukumaha jauh ka mana-mana dibere tugas ku panitia nyaritakeun ngabahas urusan anu patali kana hate. Ya. Alhamdulillah syariat dohir fikih parantos diaji kurang. Ya kitu di tauhid anu pikeun nauhidkeun ka Allah. Alhamdulillah. Jadi mafan. Insyaallah urang salamet di dunia jeung di akhirat. Karena teu pimplan ngaji fikih, ngaji tasawuf. Lamun urang ukur ngaji tasawuf unggul ya. Tapi teu ngaji fikih eta teh pakod janda kolem engkena gaya bedana seperti kafir jindik. Asa aing panggagahna bae asa aing pang ditarimana bae asa aing pang surgana bae batur mah eueuh berat ya eta lamun ngaji tasawuf unggul teu diaji fikihna tungtungna nge jadi martabat kafir jindik. Karena ngalemahkeun bae ka batu. Rasa aing bae anu ditarima.
rasa aing bae anu panggagahan, rasa aing bae anu pangsurgana. Ya tungtungna selalu ngalemahkeun, ngaledek, ngejek kasasama manusia umat Islam. Sabalikna lamun ngaji fikih bae itu nya syariat dohir ngaranna. Tapi tasawuf teu diaji anu patali kana hate. Eta pakon pasako. Engke na pasek hukumna pasek. Jorok. Nya. Kumaha kajorokanan? Abrang engke na abrang. Di antara hiji we contona. Seperti cai dina emer aya anjing kadinya. Ya. Barang kapergok culanguk gelangang dibelek urang. Bangus nerangkeun baseuh. Nah, ceuk pikih mah ceuk pikih. Ai teu kadeuleu mah ku mata urang. Nyolongna bangus kana naon? Kana cai dina emer. Geus eta hukuman nu baseuh dina bangus eta kesangna bangus anjing. Tuh. Tapi cik tasawuf ulah ningali jurig teu kadeuleu. Nah, geus bae eta babasih anu aya di dinya. Jabongan nya ngaharupkeun eta cai nu aya di dinya. Jadi babasih dina cai dina ember. Jadi hukumna cai nu aya di ember hukumna akibat amun urang ngaji fikih bae. Seueur di antarana lamun hujan ulakan hujan gede meribis leutik urang rek berjamaah ka masjid atawa rek Jumat cik fikih mah gugur nya teu kudu berjamaah cukup di imah masing-masing keur sanajan teu jumaah oge teu mantak dorak. Namun cik fik karena naon termasuk uzur. Hujan gede. Eta sanajan aya payung, sanajan aya payung. Ya. Atuh hujan lagi leutik teu sabaraha. Tetep termasuk hukum udur. Anak kalau udur sanajan teu jumaah teu berjamaah teu mantak makruf teu mantak dorak. Ai cik tasawuf mah ulah kancik paribasana model kitu. Sanajan hujan gede matan berentekan terus aya teu mentak kodaron. Nah, tak alhamdulillah urang mapan tauhid atuh haji pikeun nauhidkeun ka Allah. Nya. Fikih ya alhamdulillah tasawuf nya mimitian digarap kusim kuring anu sim kuring ieu duka timu duka henteu nya ya hiji kumaha oge lamun sacara motor teh mah sacara kendaraan teh mah kurang cukup surat bisa-bisa namun tiageun lamun motor teh mah buung plong ulah kancik paribasana saketi malimping tersanajan binuangeun mana salam binaung salam isi sieun aya polisi newak ya karena kekurangan surat tim kuring karena kekurangan pengalaman ya aya kolot mah kolot pangkot ngeun pengalaman dia ulah kancing paribasa pengajian luar daripada kecamatan luar daripada harus nama di Telumur
Umur luar daripada lembur sorangan ngesrisi bae. Maka sebab itu daya liar kesadaran jangan musyawarah anu disuhunkeun ku kuring. Iwal di urang daya musyawarah. Nah, kira-kira kaharti mudah-mudahan ya itu anjing nu teu kaharti mah berarti kasalahan di sim kuring. Mudah-mudahan ieu mah kaharti ku pribadi sim kuring kaharti kabeh amin ya Allah. Jadi sakumaha neruskeun anu tadi. Eta urang jalan ka Allah. Jalan menuju ke akhirat. Hayang salamet teu meunang teu kudu nyumponan tilu syarat. Lamhang nepi ka Allah. Hayang nepi ka akhirat. Sakumaha dicaritakeun dina Kifayatul Atqiya, inna thoriqa. Maka nya syari'atun wa thariqatun. Wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Sabenerna jalan menuju ke Allah thoriq eta. Jalan menuju ke akhirat hayang sampai hasil teu meunang teu kudu nyumponan tilu syarat. Hiji urang kudu aya syariat. Alhamdulillah urang geus dilaksanakeun. Syariat anu tarifna wahyal ma'muratul lati syara'a biha wal manhiyatul lati nahaan. Perintah Allah jeung larangan Allah sinar Rasulna. Ta alhamdulillah ieu urang ngaji di dieu. Tujuanana hayang ngabedakeun mana jalan surga, mana jalan seuneu. Benar? Mana nu wajib, mana anu haram, mana nu sunah, mana nu mubah. Tuh. Nya alhamdulillah syaratna urang geus bicara. Syariat teu cukup ukur ngaji wungkul. Ngalakeun syariat tapi kudu jeung thoriqah. Nya naon eta thoriqah di dieu? Al jari wal amal bi ngalaksanakeun, ngalakukeun, ngabuktikeun syariat anu bebeunangan. Lamun wajib laksanakeun. Benar? Lamun sunah, boh sunah, boh wajib, terutama nu wajib. Dilaksakeun kurang thoriqah. Ya. Jalan ke Allah. Loba. Anu pikeun jalan ke Allah eta anu dirasali diparentahkeun ku Allah jeung Rasul. Nya min jumlati zikir be seperti maca sholawat. Ya zikir eta umumnya. Maca sholawat. Pokona anu ngingetkeun ka Allah be. Maca tasbih. Benar? Maca Al-Qur'an. Eta parentahkeun ku Allah jeung Rasul ngalobakeun maca sholawat. Ngalobakeun maca tasbih. Tadabbur Qur'an. Pikeun menuju ke Allah. Dilaksanakeun kurang eta ngaran thoriqah. Jadi jalan ke Allah eta loba. Zikir eta loba. Nya mana bae kurang anu dilaksanakeun.
terutama anu paling penting yang paling unggul dipakai jalan ke Allah adalah kalimatul ikhlas. Nya isbat nabi nyaeta la ilaha illallah. Nya mantap sok aya ge. Abdul Zikri la ilaha illallah. Sugan mangih urang Abdul Zikri sholawatullah. Mangin teu? Ulama nyaritakeun kitu. Atau Abdul Zikri qiraatul Quran. Nya Abdul Zikri atas B. Nya tapi ulama nyaritakeun Abdul Zikri la ilaha komo sok diselangkuna ku fa'lam. Sok aya gitu. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah sebabna nu mantak diselangku fa'lam antara mubtada jeung khobar. Abdul pan mubtada nya la ilaha illallah atau qaulu la ilaha khobarna diselang ku jumlah amun cek tukang bilago mah jumlah mutayyidah. Artina dzikrul mutakallimi nya kalimatain Paksaro nuturna mutakallim hiji jumlah atau leuwih tidak antara dua kalimat mutalazimah ini anu talajum saduanan. Antara muntalajim khobar, antara fiil jeung fa'il, antara syarat jeung jawab. Naon eta faedahna? Nu mantak sampe aya maziahna, aya kaleuwihanana beda jeung anu sejen. Nya pikeun dipake jalan ka Allah eta beda daripada zikir anu sejen. Nya leuwih cepat nafakan kana hate. Leuwih ningkat urang pikeun ngabersihkeun hate ka Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta kalimat la ilaha illallah karena lumantak leuwih afdol daripada zikir-zikir anu sejen, bahkan sok didamel thariqah macam-macam kumaha thariqahna. Aya thariqah qadariyah, thariqah naqsabandiyah loba adit kumaha anu nyusunkeunana. Mun Syekh Abdul Qadir nya anu nyusunkeun tetegenan pegangan Syekh Abdul Qadir sok disebut thariqah naon? Qadariyah. Lamun Naqsabandi disebut thariqah Naqsabandiyah. Sampai jumlah mah leuwih ti 40 aran-aran thariqah termasuk thariqah Sadiliyah. Rata-rata anu sok dipake thariqah eta nyaeta kalimat la ilaha illallah karena majiahna luar biasa. Ya, sajumlah aqaid anu 50 aqaid dimulai wujud sampai dugikeun ka mutakalimun kumpul kabeh dina kalimat la ilaha illallah la maqsuda illallah la maujuda illallah la kitu mah matluba illallah. Ya, daya anu dituju ku urang dina urusan akhirat ini Allah Subhanahu wa taala. Daya anu dipentah ku urang dina urusan dunia jeung akhirat diwalti Allah Subhanahu wa taala. Kumpul ka Allah. Saeta. Jadi jelas ari kitu mah eta urang ngalaksanakeun thariqah perlu wajib sok aya di antarana ialah ulah thariqahan. Ulah tatarekatan. Ya. Padahal kudu neuk kumaha bisa ka Allahna.
ari urang tengah jalan toriko. Ngen masing-masing di jalan kenana mana dipakai toriko anak orang. Apakah Al-Quran? Abadi para ulama. Ya, anu sok tamat Al-Quran. Saminggu sabaraha puluh kali. Masya Allah. 8 kali batur. Ya, jak pernah puhara kita maca Quran. Luar biasa ganjaran. Abadi jelema anu maca sholawat bae. Torikohna sholawat bae. Karena ABG para terang karena masalah ganjaran sholawat. Dibaca hiji maca sholawat, wah ganjaranan. Komo ayat 10, komo ayat 100 tadi. Ya, ABG harus terang karena ganjaran maca sholawat. Anu batu masuk dibudayakeun luar biasa. Ya, nya kitu deui maca tasbih. Aya ngocok subhanallah terus-terusan pikeun menuju ke Allah. Ya. Aya di antarana nu dijalankeun toriko ka Allah tadi teh kalimatul ikhlas eta la ilaha kuma urang kahayang. Jalan mana baik nu paling penting urang menuju ka Allah, menuju ka Allah. Ieu urang arek itu upama menuju ka Serang. Aserang. Terdunia dia. Hah? Pilih rek mana jalan? Apakah rek jalan ke Munjul? Apakah rek jalan ke Sakti? Atau jalan ke mana lagi turun? Kalau suka maju, nu paling penting orang asal datang. Ya, ieu ge jalan nu mana bae. Nu paling penting orang ulah song siling kasih mak. Nu paling penting asal juflah kanana. Aya kateranganana, aya dasarna. Ya. Kadang-kadang ieu mah dak eta siet. Ngileung lagi kuat paatan cenah. Ya. Lamun cicing dina saung eta mah ngreot pasti rubuh cenah. Ya. Gitu. Ataupun aya dasar. Aya katerangan ulah kudu gede-gede. Dina kitab Nifis oge. Di antara misalnya isina cek anu penungtungna. Bahkan lain sautik nyaritakeun. Dobit-dobit anu masalah dibedaskeun. Ya, supaya berkarak jujur abadan tausik kalimat la ilaha illallah. Nya ngan di dieu kaserang eta kadang-kadang ya aya gangguanana. Awas ya. Aya gangguanana. Kadang-kadang di dieu mah lancar urang mimiti mah nya. Bari anu dipake kendaraan kurang mobil sehat. Tapi kadang-kadang aya bae gangguanana. Di jalan kadang-kadang betus naon? Betus ban. Kadang-kadang aku tabrakan, kadang-kadang hartina mah jalana jamatanana rusak. Pun ieu oge nu ngajalankeun toriko. Ya. Dina waktu urang ngajalankeun toriko keur mujina tenang. Lantan zikir eta kal hiruh. Zikir ka Allah eta kudu saperti kitu tah bi'ra ucing, seperti ucing ngudag beurit kana bongbong. Oh, hartina mah. Ucing pan ngaleung gitu. Nungguan beurit kaluar. Ya, beureum begitu beureum. Iraha ci ucing mah beurit kaluar. Gitu. Beureum bae. Kadang-kadang dina waktu ucing nungguan beurit kaluar eta loba bae gogodanana. Ya. Kadang-kadang ayak kadal ngaliwat cirontok sakebel ayak kadal keluar kulit mah di. Kadang-kadang aya bikang ngaliwat nya kagoda ku bikang Pak. Macem-macem. Pun urang ngalaksanakeun toriko mana bae. Awas dina waktu perjalanan gogodan luar biasa.
sadang sapantar jeung urang. Nya. Itu. Lain nu bodoh. Tapi anu doang santri tapi lain doang santri. Doang kiai tapi lain doang kiai. Mencaci maki. Ulah kotorikohan. Ulah cara nu kitu. Nya. Padahal manehanana teu can cum, teu can masuk, teu can teuleum kana masalah kotorikoh. Ulah geura cuan-cawan kana hiji perkara amun teu can terjun kana hiji perkara. Lamun ditanya ku batur ngacak. Karena nu ditanyanya tak lain ahlina. Nanya mah kudu ka ahlina. Fasalu ahla zikri in kuntum kudu ka ahli. Sagala ge jelema selalu berang usahana sok di sawah bae macul. Nya. Kari-kari aya nu nyanya. Hayang bisa nyetir. Tukang sawah aing nyetir-nyetir deui. Nya. Kudu cara aing bae kieu. Atuh nanya lain ka ahlina atuh acak-acakan. Coba lamun nanya ka ahlina mah. Ang nyetir dibijakeun sabenerna. Nya kitu deui masalah thariqah. Nya tanya ka ahlina dibejakeun sabenerna ahlina. Mana dalilna dalil ngileug. Mana dalilna anu sampai aluk-alukanana. Nya kitu aya jumlahna yang sakama-kama. Tak ieu mah nyaritakeun keur anu dipake jalan ka Allah eta kalimatul tauhid, kalimatul thayyibah, kalimatul ikhlas, nyaeta la ilaha illallah. Karena nya anu mantak disebutkeun wong utama-utamana dijadikeun thariqah pikeun menuju ka Allah. Karena di antarana pikir anu sakitu lobana anu leuwih cepat menang taufik hidayah sababna adalah kalimatul haq la ilaha illallah. Jeung barapan ganjaranna. Sakumaha dicaritakeun. Hadis Bukhari bahkan dina Ittifatul Muridah karangan Abu Ya Qurtubinya nyaritakeun Qahifah 110 asal man qala la ilaha illallah wa maddaha khalisan fi qalbihi udimat lau arba'atu alafi dzambin minal kabair. Sasa jalma anu bener-bener ngucapkeun kalimat tauhid la ilaha illallah bari dipanjangkeun la ilaha kapan sampai ayat 14 harkat nya dina la'a kembali jakeun dina kifayatul dina umul barohim lah didinya sampai bisa digunakan 14 harkat gampang sampai 1000 mah anu tilu-tilu aya pandirian anu mimpi isi dosa teh anu tilu eta kudu panjangan la hari kana penbudak kali kana penbudak jelokeun ka belah kiri bantu ka belah ila nya bari ikhlas teu aya nu dituju diwalti hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Hudimat atawa kufirat lau arba'atu alaf dilebur 4000 dosa. Babarieun ngomong babarieun atuh bu Rasul anu nyaritakeun nya dilebur 4000 dosa gede. Jeung sahabat ya Rasul nya
lamun geus aya dosa gede faidam nyab tahu kai ini geus sakerang cakuti upamana cahade anu dihampura yu baru di ahlihi walidroni dihampura anak mamajikanana keluarganana dimulai indung bapak kehebatana kalimat la ilaha cari wali jironi jeung tatangga gigir kencang bisa karampit uji hemak anu maca kalimat la ilaha illallah kahebatanana luar biasa bahkan lain saut hadis anu nyaritakeun layak kudu kaumun nya yadkurunallaha illa qafatkumul malaikatu wa qasiyatumul wahyi wal pati-pati ririungan berjamaah hiji kaum hiji masyarakat dina hiji tempat mayakeun berjamaah kalimat la ilaha illallah illa qafatkumul malaikatu wa qasiyatumul wahyi akan dikelilingi para malaikat wa qasiyat umur rahmah yakin disebaran rahmat Allah dak dipake thariqat naka Allah leuwih utama daripada ki anu jeung deui urang ngajalankeun thariqah nu mana bae ngeun rata-rata di daerah urang anu sos dijalankeun thariqah eta adalah thariqah qadariyah jeung thariqah naqsabandiyah nya anu susunanana canana atur pak urang sampai aditu asyabul qadir terus sampai ka Kangjeng Nabi malaikat Jibril nya terus sampai Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu sakalian urang nyal kana ganjaran kalimat la ilaha illallah teu cukup maca la ilaha illallah urang kudu guru kudu buka guru ulah saileuh-ileuhna ngileung bedoang orang yang ngadarna ge jadi kudu buka guru. Oh eta kalimat la ilaha illallah. Sabab mun urang ngayakeun hiji perkara teu boga guruna, saha guruna? Setiap guruna diguruan ku setan iblis sanajan ajaib luar biasa nya tetep tujuanna iblis eta hayang ajak masuk. Ukur adadak, ukur arti nama sakedeung ngukul kaajaibanana di budaya. Maka sebab itu kurang ulah kapang nya pikir eta kurang boga guru. Nah, saterusna boh zikir nu mana bae anu kurang dilaksanakeun anu kurang dijalankeun supaya urang netepan kana syariat jeung thariqah syariat eta urang buktina kurang kuari teu mujana belajar ilmu nya supaya bisa ngabedakeun tadi teh nu haram anu wajib anu makruh mana jalan surga mana jalan neraka mana nu goreng mana nu bagus nya kurang dilaksanakeun eta thariqah ngaranna teu meunang teh di mana urang geus bukti syariat jeung thariqah urang dijalankeun akarak timbul hakikat anu sakumua inna thariqa syari'atun wa thariqatun wa haqiqatun fasma laha eta teu meunang syariat tanpa thariqah guna jalan jiblek urang
pinter parah. Aduh, segala oge tapi kurang teu di jalan. Eueuh guna. Nya kitu deui syariat tanpa hakikat, hakikat tanpa syariat. Yo, mana contohna? Hakikat tanpa syariat batilatun eueuh gunaan. Hiji jelema diajak salat, diajak ibadah, teu daek ngajawabna kieu. Ari geus aya penangtuan ti Allah mah bahagia. Sanajan teu salat teu naon, ai alis surga bae. Yai sugan aya penentuan ti Allah. Mantang aing mah moal salat. Moal puasa aing. Karena geus bahagia diajalin ini. Tuh. Ya. Aya hakikatna mah, tapi syariat teu teu ngajalan. Tim torikot di jalan. Itu batal. Atau nya awas eta. Ngakibatkeun ka mana eta? Kana ilmu hakok kene. Ilmu hakok. Usi bae lamun puasa teh mah sabaraha poe ge? Cukup. Lamun salat teh mah cukup. Cukup dunia. Toriko eta ngeun toriko setan. Teu kesasar. Atawa sabalikna. Hakikat tanpa syariat afilatun kosong. Ya. Tanpa syariat. Seperti mana diantaranya? Seperti kurang amal, sholat, puasa, yang sajabana amal kabagusan, tujuan anak hayang surga. Tujuan anak sieun dibeulem ku seuneun neraka. Ya. Pokona lamun henteu salat mah pasti diasupkeun kana seuneun neraka. Lamun teu puasa mah pasti diasupkeun kana seuneun. Jadi ieu amal eta dimaksud kumanehana mah tujuanna hayang ta eta aya hakikat. Ya, syariat mah aya kitu syariat itu aya ulah ngalaksanakeunnya syariat ayat. Tapi hakikat karena asup ka surga eta sabenerna lain ku hakikatna amalan urang. Tapi ku dengan fadl Allah. Dengan inayah pitulung Allah. Asup ka neraka eta lain ku sebab kagorengan urang tapi ku adilna Allah. Jadi kudu kumaha urang kitu. Ja rata-rata mantap urang ibadah oge. Tujuan mah hayang salamet di dunia, salamet di akhir. Jadi kesimpulanana menurut ahli tasawuf anu paling murni ibadah urang eta jadi tinggal laksanakeun perintah Allah jeung Rasulna eueuh iwal ti hayang meunang ridho jeung magfirah Allah. Sabodo neuk diasupkeun ka surga Allah.
Deuk diasupkeun ka neraka sabodo. Ngeun aku ya geus aya janji Allah lain. Setiap nurut kana perintah manehanana pan surga lain. Setiap nurut ka marentah. Eta kitu. Nya karena di antarana pangkat manusia ahli surga eta dibagi tilu jangelen dibagi tilu hiji abidun adua muridun katilu arifun anu tukang ibadah ngabeakeun beurang ujung uji tuh nya teka tungkul ku ngaji doang urang kieu. Urang opan. Kadang-kadang loba ka ngaji daripada ibadah. Jadi hartina ibadah lain teu jeung elmuna, jeung elmuna ngeun loba kene ngamal daripada ngaji ilmu. Ngabeakeun beurang jeung peuting. Tujuanana teteganana eta teh amal manehanana bisa ngasupkeun kana surga. Eta abidun anu martabatna nya masih dicacat ku ahli tasawuf. Katiluna arif muridun anu bener-bener tuju menuju ke akhirat. Manehna ngayakeun ngamal maca sholawat jeung sajabana tujuanna ieu hayang nepi ka Allah. Tujuanna hayang diberi terbuka ka syafaat Allah Subhanahu wa taala. Nya eta masih cacat keneh ku ahli tasawuf. Anu terakhir pangluhuran eta arifun ahli marifat. Ngayakeun kabagusan salat jeung sajabana semata-mata fadol pertulungan ti Allah Subhanahu wa taala. Teu hayang surga teu sieun-sieun neraka. Tapi istuning manehanana hayang menang ridho jeung magfir Allah Subhanahu wa taala. Eta paling hebat. Geus kumaha kesimpulan amat? Sariripu amat tapi maya. Ya, ngadenge Kiai Tiwana Salam teu kemeh makarak dudulang nya. Insyaallah geus kesimpulan anak urang segala amal kabagusan laksanakeun samampuna tapi teu aya nu dituju iwal teh hayang minang ridho jeung maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena amal urang sanajan sabagus-bagusna komo urang mapetot sama sekali teu ngabanding jeung surgana Allah. Nya teu ngabanding. Ulah kanjeng surgana Allah. Jeung mata urang mata anu dibere ku Allah nikmat mata teu ngabanding. Eta aya dong ninale. Hiji ulama ge anu 70 tahun teu reureut ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nya gitu 70 tahun di Bani Israel beurang jeung beuting ngabeakeun waktu teu aya waktu anu kosong selalu dipake ibadah. Bareng ditanya ke malaikat diasupkeun ka surga menang saya menang amal kula 70 tahun. Nahnu khuliqna lil ibad. Payam bagi lana anak dapat ajan asup-asup taong. Barang dilaporkeun ceuk Allah. Nya ulah anjeun ibadah 70. Jeung mata dia sabelah teu ngabanting eta. Nikmat mata we di manehana. Oh jeung surga. Rek dibebeskeun we nya bejana. Nya.
Kumaha akhirna? Ya, dengan fadl ya ditulung Gusti Allah. Waktu komo ibadah urang mah ibadah petot. Bener? Kadang-kadang sholat oge awak ajugug, ate mah alasan ka mana-mana. Padahal eta khusyuk. Aya setengah ulama anu ngajadikeun syarat sahna sholat. Oh, ulah khusyuk. Takbir kana kaul anu ngeukeun syarat sahna sholat selalu urang kesah. Ngan kulantaran geus eta termasuk nya urang takbir kana kaul anu hukuman gitu. Lain termasuk sarana sholat, maka menang ganjar ngukul sholat, ukur sah ngukul sholat. Pan selalu orang balik, eta sholat mimitina mah doang bener. Barang datang ke tengah-tengah, ngaca. Lelengitan oge anu geus babaraha bulan timu. Berapa deh ka deuleu? Eta koren. Anu geus babaraha bulan gua itu timu. Horeng mah dihanapeun anu, Tuh akibat kurang aya. Nya. Eta lamun teu aya fadl ti Allah. Apuk pan urang eta. Nya. Nya kitu di berjamaah. Eta diberjamaahkeun Pak. Aya kaul anu hukuman. Bahwa berjamaah eta fardu ain. Lamun urang taklid kana fardu ain bahaya. Kumpulan orang taklid kana kaul anu sunah muakkad sehingga jelema anu berjamaah menang sabar derajat teh? 27 derajat. Anu teu meunang teu berjamaah mah ukur sadarajat. Saya cekang jeung Nabi salat 5 waktu lamun teu diberjamaahkeun guru imahna. Usahakeun perkara pahalana ganjaran berjamaah. Pan urang rata-rata ngeun sanggup we hayang sorangan. Hapeuh pan eta kana asup ka surga hapeuh. Maka sebab kitu ibadah urang. Ulah kan hartina anu petet kitu bersanajan dadas tarang dadas tuur ibadah bari jeung khusyuk eta urang asup ka surga semata-mata fadl semata-mata pitulung ti Allah Subhanahu geus kesimpulanana sacara ringkesna ulah kudu gati-gati urang ibadah pos salat non bae jiwa yang menang ridho jeung maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana Allah kasih taufik hidayah amin nurut kana perintahna nyingkiran kana laranganana ya sampai ke akhir hayat bisa ngarobah akhlak budi pekerti Allah kasih sama manusia amin ya rabbal alamin. Anak ada teh jisim kuring hitung-hitung imah dudulang ngamimitian ya tadina mah geus dibatalkeun ku kula aruh nyeri beuteung kitu nyeri beuteung. Ampura bae. Ampura nya geus kekedengan bae. Geus dipencetan ngeun kulantaran wayana coba aja silaturahmi. Tah harna mah silaturahmi. Jeung anu marulya di dieu terutama jeung para kiai-kiai. Ya terutama abdi hang di hampura dosa nyunyulkeun doa kasadayana. Jadi pangaosan ieu panginten insyaallah diruntuikeun kitab ieu mah acak-acakan pan nek kitab naon kira-kira urang mupakatna kiai kitabna supaya ngaruntuy apa Ajia atau min al abidin atau kitab hikam anu amampu urang belen sadayana kitab leutik kiai kira-kira kita benar pakat. Malam kita hikam baik. Mudah-mudahan ya kita terutama simkuring di pasien taufik hidayah Allah amin ya rabbal alamin. Jadi ngeun Sabtu nu payun mah kitu. Benten deui. Ya. Kami ulah ka dieu.
Hah? Ganti deui. Oh, ini gitu. Oh, gitu. Lan mohon. Ya, kali deui teu aya lian abdi wal tiyang dihampura dosa diculangung di hadapan para kiai. Hitung-hitung anggap silaturahmi bae. Sadayana mudah-mudahan aya barokah aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.